Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Surutul jami'i takdimi arba'atun ari pirang-pirang syarat jama takdim eta aya 4. Naon diantarana al buda'atu bil ula nu kahiji nyaeta ngamimitian ku salat anu awal. Upama mah waktuna zohor jama takdim maka heulakeun salat dohor 2 rakaat tuluy salat asar 2 rakaat. Tuluy nu kadua wa niatu jami'a fiha jeung kadua nyaeta niat ngajama dina salat anu awal. Jadi niat maka diniatanana usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ilahil asri adaan lillahi ta'ala. Beres ta 2 rakaat aweh salam maka ngadegeun deui 2 rakaat salat asar. Usolli fardhu asri rakaataini qasron majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi waktu dohor heulakeun heula salat dohor. Geus beres salat dohor karak salat asar dikosor di saeutikeun upama jaman 4 rakaat dijadikeun 2 rakaat. Tuluy salajengna wal mualatun bainahuma jeung tuluy-tuluy antara kahiji jeung kadua. Hartina sanggeus ngadegeun salat dohor tah beres ta 2 rakaat maka adegeun deui salat asarna 2 rakaat. Kunaon make 2 rakaat? Sabab dikosor, sabab dijama. Wadawamul uzri jeung kaopat langgeng ujur kusabab ngadegeun salat dijama teh kusabab udur. Aya halangan atawa beberangkatan sekitar 85 kilo atau 82 kilo jauhna. Niatna niat kehalusan seperti niat silaturahmi 82 kiloan tuluy lumakuna 2 pamondokan lamun di Leumpangan mah jeung dilaksanakeunana di luar wewengkon eta negeri eta nagara. Maksudna nagara dieu teh kampung, teu bisa diadegeun di kampung eta-eta keneh, maka kudu di tatangga kampung atawa di kota. Jadi teu meunang diadegeun dina wewengkon eta nagara. Tah syarat jama takdim teh hiji nyaeta kudu ngamimitian ku salat nu awal, kaduana kudu diniatan dina salat anu awal niat ngajama. Nu katilu tuluy-tuluy antara salat dohor jeung salat asar. Tuluy nu kaopat nyaeta kusabab langgeng udur atanapi aya syarat katentuan anu ngameunangkeunana ngadegeun salat jama takdim. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.